Enaknya gitu, mam bianya. Nyamang gigi page eungap. Pasti. Tapi mang, tadi gipa hilap saya teu babacaan. Atuh babacaan. Lamun rek mam babacaan. Eta teh lamun teu babacaan cenah mah eta teh dibantuan ke ku setan mamna. Babacaan ke mah nya. Tapi tadi pas eut mah babacaan ambil si tanah kabuhulan. Tapi euy. Cerdas ya udaknya. Oh jadi tadi teh ku setan teh pan dibantuan gipa mam. Tah pas eut mah gipa babacaan. Jadi setan teh eut. Kebayang yo. Eta setan kabuhulan urunan aja. Lain yuk. Sumalodo meureun nya. Reungit nginapuk ngaputing neh sesare sia bieu urang mah Bibi kitu teh. Tadi bibi mah reungit dah. Mak nya anjir. Make baju nyamuk naon bibi? Teu make bat nyamuk bibi mah. Make kulamu. Ayo jauh make kulamu aja. Pan ieu mah si bibi mah anjir gadis zaman walana. Pasti di kalamuannya. Teu deui tadi kulambuan lelewa. Naonan atuh? Nah bisa teu abus eta reungit ka imah bibi. Mustahil. Batur kira loba leungit di imahna. Yang apa carana? Kumaha? Ya sendalna anu diemper asupun ka jero imah. Tah jadi kurang teh disangka kosong eta imah ujalmaan aman geura sok mah reungit. Tapi dah heueuh. Hareudang nya we aing. Ampun teuing amun nepikeun ka kadinya we aing. Jadi dianggap imah kosong reungit teh. Percuma rek abus ge moal aya nu dicoconya. Pan. Boe bah. Ya heueuh kitu anjir. Tapi kudu dicobaan guys, aslinya. Tempat mana? Aon, si teh dibikeun pantat tadi ge. Acan Ayo maneh anjir eueuh. Teangan heula na pesak eta aya meureun. Enggeus geus dibikeun. Angger aya geus curan rek teh dia. Mit amit teuing si teh saremo anjir kudu curan rek piraku. Ieu ayeuna mah curan rek teh di penjara sia. Anu bener. Eta babaturan urang si Mulyana Nur Sidik di penjara teh gara-gara korek eta teh. Mak nya anjir sabaraha tahun? 8 tahun. Anjir. Wah, sia mau wadul anjir. 8 tahun kira aku anjir nyorong korek 8 tahun ieu maneh. Caritana teh kieu. Si eta teh nyolong korek dina jero bagasi. Kabawa jeung motorna. Maling motor nu kitu mah saremo. Lain maling korek ai maneh. Paingan anjing lila di penjarana. Cilepeung anjir.